أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نستفتيها كما به أبا والمشاطن والمشربون والله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا في أعمالهم وشركنا في أخلاقهم ونستغفر اللهم طهرة الزكاة والمال وبركنا السلام عليه وصحبه وسلم خير الأنبياء والسلام على كل ما قلت وأطلع كل كلمة على ومقر المسجدين إلى رجل وعلم لفقه من الرأي جميل مالك المصنف بن سنة حضرتي أشهر سليم بن سعاد بن سنة حضرمي وجميع شرحي هذا الكتاب رحمه الله ونفعنا وإلى جميع مشايخنا أهل سلسلتنا هذا الكتاب خصوصا إلى حضرات الشيخ مسعود محجي الأسماء حجي علي حجي محمد سليمان اللهم انفعنا وأهلنا ولدنا تقديرنا به سليمان dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari kakarak beres urang ngobrolkeun tentang sejarah hidupna atau biografi, meskipun ya belum lengkap. Silakan nanti ente cari-cari referensi dari cari-cari. Ya minimal sedikit dikenalkan tentang biografinya pengarang ieu kitab, yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami. Bin Sumair Al-Hadrami. Ya, Hadrami itu tidak kata Hadramaut, dari orang Hadrami. Lain orang asli Indonesia. Cuma dikersakan wafat namanya di Indonesia, di Jakarta. Itulah ulama. Kadang kelahiran anu mengembara, mengajar, wafat, itu aneh. Ya. Jadi entong sampai orang nyangka bahwa ulama-ulama teh kabehanana selalu cicing we di lembunan. Da targetna para ulama mah hidup untuk mengembangkan ilmu dimanapun, untuk memperjuangkan ilmu dimanapun. Nah, orang asup karena pembahasan tentang sejarahna kitab, Safinah teh. Kamari di antara sekian kitab-kitab fikih lah khususnya kitab-kitab matan. Matan tanya kitab dasar, kitab awal, matan teh kitab pokok, matan. Banyak kitab fikih Syafi'i nya, matan-matan fikih Syafi'i teh banyak. Ya di antarana anu ringkas tur padat salah sahijina ieu kitab Safinah. Ieu kitab Safinah mendapat perhatian anu luas di para ulama. Santosna lain ulama nu samemeh namanya mana masuk tara make akal.
Otomatis meureun ku ulama-ulama anu hirup sabada zamana Syekh Salim. Jadi tong kaget lamun teh ulama-ulama anu hirup sebelum Syekh Salim henteu kacaritakeun ngaji sapina hemanya tuh ngaji sesuatunya belum ada sok ngaji. Emang banyak itu ulama orang anu hirupna zamanna sebelum Syekh Salim ya banyak. Ulah disangka ulama orang zaman beh ditu eueuh anu malalaher so. Di antaranya salah sahijina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karuhuna ya guru sekumpul kalau guruna Abah Guru Jaini anu sok dilakobna Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya anjeunna kan jumenengna di abad 17 hampir 200 tahun sebelum zaman Syekh Salim ya. Atunya otomatis mah aya carita Syekh Arsyad ngaji sapieuna sok ngararacok biasa. Jadi nu dimaksud ku mendapat perhatian teh nya ku ulama-ulama nu setelahna ya kitab. Perhatianana ulama-ulama kana ieu matan sapina ti sajaba di Aranggo memang ieu diakui bahwa anu rata-rata dipakai fondasi para pelajar ketika rek ngaji fikih di beberapa tempat, beberapa negara samemeh maju karena kitab-kitab sejen rata-rata sok ngagunakeun fondasina nu ayeuna mah nyata ku matan sapinah ieu. Sebelum ninca karena kitab-kitab sejen nu saluhureunana biasana sok digunakeun heula ieu kitab sapinah. Jadi luar biasa. Allah ngaresakeun ngamanfaatkeun ieu kitab teh gitu. Masyaallah. Tati sajaba diaji oge seueur ulama anu merhatikeun ieu kitab ku cara nyarahan. Artina nyarahan teh ngajelaskeun. Jadi syarah teh artina penjelasan. Jadi aya beberapa kitab anu statusna teh syarah ieu sapinah. Artina syarah teh ngajelaskeun naon maksudna atau mungkin aya kata anu perlu dihartikeun maksudna kata ieu teh anu gitu. Eta nu disebutkeun syarah. Jadi syarah teh penjelas tina matan, tina pokok. Ngalamun ngaji biasakeun ngaji teh matan. Lain anak kurang setuju nya ti awal harus ngabiasakeun ka adeung teh suruh nulis kalau yang kecil-kecil matan. Supaya terbiasa entong kapancing atau kakunci ku hiji syarah gitu. Nu lain ulah teu mawa nu kitu nya beh gae. Ngalamun keur para pemula mah ka hiji da ningali ka tengahna da anggar lieur keneh kah? Iya. Ya lebih baik pakai matan. Jadi gara ngabiasakeun urang ngagunakeun akal urang keur memahami eta teks matan gitu. Naon maksudna teks ieu? Kawas ajurumiyahna selalu ngabiasakeun ka ente-ente ketika jadi pelajar, biasakeun lamun waktu ngaji bawaannya matan. Da tugasna syarah mah keur menelaah gitu. Urang lamun rek nelaah ngajeroan maksud naon. Di antara sekian ulama anu nyarahan kana ieu matan safina salah sahijina nyaeta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Salah sahijina anu nyarahan kana ieu matan safina teh nyaeta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani anu sok masyhur disebut Syekh Nawawi Banten. Nah, anjeunanana nyarahan ieu kitab kalawan make judul Kasyifatus Saja. Eta anu carakal ku ente kan. Eta nu paling masyhur beredar di urang. Jadi anu tengahna eta, anu gedena eta, anu di tengah, nah eta mah syarah. Menang Syekh Nawawi.
Da matan mah eta anu di pinggir, anu di batas ku garis. Anu di tengahna eta disebutna syarahna. Judul syarahna Kasyifatus Saja bisyarhi Safinatin Naja gitu mah diakurkeun ngaranna mantos Kasyifatus Saja bisyarhi Safinatin Naja. Taya ti antara syarah Safinah anu paling lebar jeung paling lengkap dianggap paling lengkap. Di antara sekian syarah nu dianggap paling lebar jeung paling lengkap eta syarah Kasyifah. Mun ceuk bahasa guru mah lain dahareun barudak cenah Kasyifah. Nya. Eta Syekh Nawawi dina eta syarah memang nampilkeun kaul-kaul ulama anu laluhung gitu. Termasuk lain bahasan tingkat rendah gitu. Eta syarah Kasyifah. Kita lamun ngadenge bahasa syarah Kasyifah, maksudna mah eta Kasyifatus Saja syarah Safinah. Jadi meuli kita mah eta keneh ulah jadi lieu. Eta teh sakitu teh tilu kitab jerauna teh. Sahiji eta teh. Matan Safinah di luhur make garis. Nu di bawahna matan Riyadul Badiah tangke. Bakal diaji nang ke Safatamna Safinah masuk biasana tertibana Riyadul Badiah eta matanna. Anu di tengahna eta syarah Kasyifah. Rata-rata cetakan di Indonesia kitu. Carana teh. Jadi entong aneh kadang hiji kitab teh ngamuat tilu nya kaos ieu. Kitab ieu kan di pinggirna tadi nu ngaraje beurang. Karunya kan henteu ngaji kitu sabaraha teuing jeung kudu karunya. Anu di pinggirna kitab Al-Maqsud. Terus anu di tengahna teh meureun nadzam maksudna matan nadzamna jeung syarahna. Rata-rata gitu hiji kitab teh hanya hiji bundel itu kadang ngamuat berapa kitab. Eta geus biasa keur mempeриrit citakan ku kira-kira mah. Papan kertas teh mahal ti baheula ge. Eta salah sahijina syarah anu dianggap paling luas, paling lebar. Nah, oge dianggap paling lengkap. Eta syarah karya Syekh Nawawi Banten. Lengkap nama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani nya sok terkenal disebut Syekh Nawawi Banten. Urang heulakeun hiji-hiji anu disarahanana ku urang Indonesia bae heula ya. Hiji eta sarah Safinah teh nu kahijina nyata Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Banten. Ditulis tahun 1875. Jadi ya syarah Kasyifah ditulisna tahun 1875 Masehi. Catat itu yang penting nu kari itu lah, da lain keur dongeng gitu. Cenah oge antarna tong milu nyantai kieu, pulpen jangan lepas. Jadi syarah Kasyifah eta ditulisna tahun 1875 Masehi. Berarti kakarek selang sabaraha tahun tina wafat Syekh Salim? Syekh Salim wafat tahun berapa? 55 berarti baru 20 tahun setelah wafatna pengarang ieu syarah geus ditulis. Matak anu nyebutkeun cenah wallahu alam tapi nya masih perlu ditelusuri secara lengkap. Cenah cek sebagian guru Syekh Nawawi teh termasuk kantos ngaos langsung ka Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Eta bisa wajar karena ningali kana rentang waktu oge teu henteu dianggap aneh. Karena Syekh Salim wafat tahun 1855, ieu syarah ditulis 1875. Baru berselang 20 tahun ti wafatna pengarang. Wajar lamun Syekh Nawawi Banten cenah cek gurunya, Banten urang teh apal nya Syekh Nawawi geus maot. Cenah cek keterangan beberapa guru nyarioskeun Syekh Nawawi teh kantos belajar langsung ka Syekh Salim. Di mana ya Allah alam duka nuju Syekh Nawawi di Indonesia keneh memeh ka Makkah kaditu. Apaan Syekh Nawawi mah kelahiran Banten tapi wafatna di Makkah, ta makamna di Makkah Syekh Nawawi mah di Ma'la di dekat makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di pemakaman Ma'la. Tuh nya dibalik kan. Oh gitu. Lahir nama di Banten di Tanara tadinya di Serang, kota Serang Banten. Lain Serang sawah,
Kota Serang, Banten, aya dinya wilayah Tanara, perbatasan Tangerang jeung Serang. Tanara, kampung Tanara. Kelahiran dirinya, ya masa kecilnya belajar di Ramana, di Seumar. Kemudian anjeunna berangkat belajar ke Mekah langsung. Sempat pulang ka dieu, tah duka dina pulang nu eta sugan bersentuhan jeung Syekh Salim. Jadi sempat pulang heula ka Tanara, bahkan katanya sempat mukim heula di Tanara teh mengajar. Tah waktu harita samungkeun ke jeung buku sejarah. Salah sahiji tokoh kolonial Belanda nyaeta Dr. Snok Rugronje teh eta. Dina buku sejarah pasti si Snok eta terkenal. Nah, memang nu paling lihai di antara penjajah dina asup ka pribumi gitu. Dina mengorek keterangan jeung nyieun siasat eta si Snok. Ngalaman pura-pura Islam heula saya eta. Aca nama Syekh Nawawi teh sempat oge jadi teman diskusi si Snok eta. Wallahu alam tanya, wallahu alam. Apakah benar Syekh Nawawi teh kantos berguru langsung ka Syekh Salim atau ngalewati heula muridna Syekh Salim? Wallahu alam. Kan anu jelas berarti masana ada pisan antara Syekh Nawawi jeung Syekh Salim teh hampir sajaman ngan leuwih sepuh Syekh Salim gitu. Karena kan tadi wafatna oge 20 tahun sebelum penulisan ieu syarah. Ada mata pola poho wafat Syekh Salim tahun 1855, ieu syarah ditulis tahun 1875. Hiji eta syarah Kasyifatus Saja. Nu kadua, urang ulama urang heula deh. Nu kadua nu kantos nyarahan ieu kitab teh nyaeta Syekh Utsman bin Said. Syekh Utsman bin Said Tangkil Jambi. Oh, orang Jambi itu orang Sumatera. Namun dia mah ulama Banten, kadang ulama Sumatera. Syekh Utsman bin Said Tangkil tengah tempat di Jambi gitu. Judulnya Sulamur Roja. Sulamur Roja takawas nulis sulam nih Sulamut Taufik kos itu. Sulamur Roja Sulamur Roja bisyarhi Safinatin Najah biasa gitu. Eta judul kitabna Sulamur Roja bisyarhi Safinatin Najah. Ditulis tahun 1832 Masehi. Berarti beh dia pisan eta mah. Tahun 1832 Masehi. Nah, ieu kitab Sulamur Roja sarah teh aya nya, sarah sapinah nu ieu. Ieu teh kapungkurna mah termasuk anu dianggo pegangan di madrasah Saulatiyah Mekah. Karena ieu Syekh Utsman pernah jadi guru di dinya. Jadi ieu kitab teh baheula mah di Mekah teh terkenal. Sarah ieu teh sok dianggo. Cuma sayang di tanah air ieu kitab dikerjakeun kurang terkenal termasuk anak sorangan can boga naskah ieu kitab. Mungkin lihat-lihat unggul di gambar-gambar oh iya. Tapi acan memiliki karena memang sulit ka mana ini ya. Yang paling tidak orang nyaho bahwa aya deui ulama Nusantara anu sempat nyarahan ieu sapina. Nyata salah kayak gini teh Syekh Utsman bin Said Tangkil Jambi. Ditulis tahun 1832. Lanjut. Ayeuna tina rangkean eta, tina rangkean sarah nu bieu, sarah Sulamur Roja nu bieu nu ngaran Sulamur Roja. Ta ieu kitab Sulamur Roja, tuluykeun ngomongna, pernah dipindahkeun jadi nadom. Ai Sulamur Roja mah lain nadom biasa kitab kieu. Ta ieu Sulamur Roja pernah dijadikeun nadom. Dijieun nadom. Kusaha ku Syekh Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan. Oh, Jawa Timur. Jadi ya kitab Sulamur Roja lain matan sapina lain. Sarahna nyata Sulamur Roja teh pernah dipindahkeun jadi bentuk nazom. Ya sebenarnya tadi perbedaan nazom jeung nasar teh. Dijieunkeun nazom ku Syekh
Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan. Judulna ngaranna Tanwirul Hija Nadom Safinatun Najah. Mana? Ieu mah kawan alhamdulillah araga punya. Aya Nadom Tanwirul Hija. Eta ulah disangka menang urang luar negeri, ieu mah urang Pasuruan atau Syekh Ahmad eta teh orang Ahmad Kusyairi teh orang Pasuruan. Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan Jawa Timur. Ngaranna domna Tanwirul Hija. Aya teh. Nadom Safinatin Najah. Urang samungkeun tina rangkaian eta. Lanjut. Ieu nadom Tanwirul Hija, tuluy kan ngomong. Ieu nadom Tanwirul Hija pernah disarahan ku Syekh Muhammad Ali bin Husain. Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Makki Al-Maliki. Hebat tingali. Oke, bakal kapan ya hebatnya. Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Makki Al-Maliki. Al-Makki itu maksudnya orang Makkah. Ari Al-Maliki bermadhab Malik. Nah, iya hebat nama. Ongkoh ya kitab deh kitab fikih madhab Syafi'i, tapi nepika sempat disarahan ku ulama madhab Maliki. Saking, dah jarang atau di mana? Dah biasanya ge ari fikih mah sok sesuai madhabna we lamun madhab Syafi'i nya disarahan ku madhab Syafi'i biasanya. Ieu mah cacakan, namun rek nialikeun cacakan teh. Cacakan kitab standar awal. Ya sapina, ieu nadomna tapi nadomna Tanwirul Hija. Ieu nadom Tanwirul Hija kantos disyarahan ku Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Makki Al-Maliki madhabna. Namina Inaratud Duja. Oh iya ta bentuk kitabna, ta ieu ta. Ieu kitabna. Ieu kitab teh Inaratud Duja syarah nadom Tanwirul Hija. Aya Tanwirul Hija teh nadom sapina. Jadi pangna kudu nyawa teh supaya engke teh urang ketika lamun mutolaah mun geus bisa maca, mun mutolaah matan sapina berarti diusahakeun rangkean jeung sarah-sarahna disamungkeunana. Urang teu pabuis. Luar biasanya. Saya teh luar biasa nama. Lain nu teu nyaho mah nya pasti nyebut biasa-biasa wae. Oge, awas ya nya. Oge anu hebatna tadi nya Syekh Ahmad Kusyairi waktu nyeun nadom teh masih kene usia remaja. Artinya remaja teh encan mencapai usia 30 tahun. Masih usia 20 sekian kan. Waktu nyeun ieu nadom teh rek umur 20 sekian. Jadi anu ngarang ieu nadom can usia sepuh waktu ngarangna teh. Tapi saking gitu diderek ku Allah kelebihan bisa tetap ya disebut syekh we jangan ngora kene oge. Syekh Ahmad Kusyairi bin Siddiq. Can umur 30 urang masih kene masih kene main TikTok umur udah kayakna. Ngobrol mikiran bisa nyeun album nya da can nyaho cenah ilmu lagi cara nyeun album mah. Nanti urang loba kabuang teh waktu ku hal-hal kurang penting ya. Supaya jadi tanbeh we ka urang, pokoknya ulama-ulama urang dulu dari usia muda oge geus bisa menghasilkan karya. Jeung lain urang Batur, urang Pasuruan Jawa Timur. Pasuruan. Tos, ayeuna lanjut deui. Teras tina sapalihna anu nganadomkeun ieu sapina eta dianggap kaya sarah we. Mun dieu mah mun nganadomkeun teh Syekh Ahmad Siddiq, ayeuna aya deui teh antara ulama Nusantara nu nganadomkeun kana ieu sapina nyaeta Kiai Maksum Siroj Gedongan Cirebon. Tah urang Cirebon tah tetangga deukeut. Kiai Maksum
Kiai Maksum Gedongan teh ngaran tempat, ngaran lembur. Cirebon. Judulna Nailur Roja. Judul nadomna Nailur Roja nadom Safinatun Najah. Masya Allahnya, Masya Allah. Ulama-ulama orang oge geni, Masya Allah. Nailur Roja namina. Nailur Roja. Eta karya Maksum ya, Kiai Maksum. Maksum Siraj Gedongan. Nah, nu tercatat ti ulama Nusantara mah sakitu anu ikut berpartisipasi nyarahan ieu sapina. Nya ku bentuk bahasa Arab. Geus puguh ari sarah ku bahasa-bahasa lokal, sarah ku bahasa Jawa, sarah ku bahasa Sunda aya. Ieu mah anu langsung ku bahasa Arab tapi meunang ulama Nusantara. Di antarana 3 nu terkenal. Nyata sarah Kasyifatu saja karya Syekh Nawawi Banten tadi. Terus Sulamur Roja karya Syekh Utsman bin Said orang Tangkil Jambi ya. Kemudian 2 nadom nyata nadom karya Syekh Ahmad Siddiq anu ngaranna Tanwirul Hijah anu disarahan ku Syekh Ali bin Husain Al-Maliki naroh aja nadom karyana Kiai Maksum Gedongan Cirebon. Masya Allah. Labat deui ayeuna kana sarah nu sejena. Teras deui ieu sanematan sapina teh kantos teh disarahan ku ulama Hadramut. Salah sawios ulama Hadramut namina Al-Faqih As-Sayyid. Ya, memakai Sayyid berarti otomatis ya turunan Kangjeng Nabi habaib. Al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri At-Tarim. At-Tarimnya orang kota Tarim. Ternyata salah sawios mengajar di Rubat Tarim. Judulna Nailur Roja Bisyarhi Safinatin Najah. Ka ieu kitabna. Ya kitabna. Itu syarah Safinah keneh. Ya kitabna. Judulna Nailur Roja. Nah iya judulna mah tinggal ieu. Ya judulna. Pangarangna Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Keistimewaanana ieu syarah ringkas tapi padat. Henteu panjang, udah panjang keneh karya Syekh Nawawi sarah. Ngan padat. Artina hal-hal anu angel teh sulit gitu. Wanjeuna di bener-bener dijelaskeun, karasa pisan gitu. Bahkan dianjurkeun ku ulama-ulama keur jelema anu rek ngajar sapina ngagunakeun sarah ieu. Da ngagunakeun sarah Kasyifah mah lamun langsung dipake ngajar mah memang jelimet. Mun sarah ieu ringkas enak. Cara nyarahanana memang geus modern kan ya geus era beh dieu, geus zaman beh dieu. Nah. Ieu cara nyarahanana enakkeun gitu. Karasa ku anak oge. Ta eta ti antarana sebagian daripada syarah Safinah anu anak aya memiliki. Aya deui 5 syarah Safinah anu anak can memiliki. Nah lain ngaranna ya nantilah dilanjutkan tahu malam Ahad atau bukan tahu malam Senin langsung atau tahu malam apa. Sementara karek samat sakitu heula syarah Safinah. Yen geuning aduh Masya Allah gitu matan Safinah teh luar biasa ulama-ulama ikut nyarahan. Aya nu bentuk ringan kecil, aya anu bentuk gede lebar, aya termasuk.
Meren nuntut urang bisa nuntut ngahadiahan atau ari apal mah kanu nyarahanana. Eta teh sok nulungan deui Pak. Karena mempercepatna urang memahami. Geus puguh ka pengarang matan nama Kaseh Sali atau Kaseh Nawawi Banten hadiahaneun para urang. Ya, Said Ahmad bin Umar Asyatiri. Tadi Syekh Utsman bin Said Jambi. Dari Syekh Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan. Dari Kiai Maksum Gedongan. Eta di antarana ulama-ulama anu ikut berperan nyarahan ieu sapin. Bisi maneh sarua hayang peh tinggal ada mau anu nyarek urang ge hayang geus nepi mah kana kemampuan peh bae. Diajar nyarahan dalam cek pangarsa mah cek guru cek pangarsa sayid nu hese mah lain nyarahan nyieun matan da nyarahan mah tinggal ngalegaan omongan batur tutur-tutur we nyokotan deui tina pendapat batur da kitu memang gayana sarah gitu. Oh tina kitab ieu tinggal hijikeun ku urang nu hese mah cek sayid mah nyieun matan ai matan mah urang nu kudu nyieun bahasa urang sorangan langsung matan ai sarah mah ngajelaskeun omongan batur gitu sarah. Ai matan mah urang nu nyieun omongan sorangan. Matak hese keneh nyieun matan. Lain berarti henteu hese nyieun sarah ngana nyieun perbandingan antara nyieun sarah jeung nyieun matan. Nu hese mah nyieun matan. Matak lamun ulama-ulama anu sanggup nyieunnan matan berarti eta lain ulama Hanaf. Termasuk ke dengan dia lawan orang mengkaji matan ajurumiyah leutik bari hampir mencakup karena pokokna bahasa nahwu maka orang bakal bisa ngahargaan secara luar biasa ka pengarang ya tadi termasuk tah oke jurumiyah teh termasuk di antaranya matan kecil dina bidang nahwu perhatian anu mendapat perhatian ulama-ulama eta mah leuwih ti 11 sarana teh. Karena baru ada ya sekitar 8 atau 9. Sana 2 di ini kan punya masih sulit. Sebagian alhamdulillah semasa pengembaraan kita cari-cari ngobrol jeung rekan kadang aya tinggal kolotna ya di copy ulang kurang. Begitu kan. Mat ulah ngaklik wae kana topi sapatu baju bagaimana sih lahanan. Nah, berburu diajar mulai berburu kitab. Wah kauhan nyatanya. Nah, itu ya sementara kita masih ada tugas soalnya cukup ya jadi kayak badal bisa biasa hampir salah rogan. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhanakallahumma asyhadu an la astaghfiruka wa atubu. Anu tinggalin malam tadi ya silakan ke babaturan nanyakeun. Ya entah mana mana seperti paham muka ieu karena kamu kunci gitu bawa ka mang raya